Parekanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. RMG Production gawe bareng jeung radio jaringan RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Misteri Boeh Lara. Tuhan heseraat marengan jumerit batina masehan perihna gering nyeri kupatina hujan tembong orotna kemana nyakudu milampat kesahannya nanya gesan muntahnya lindu. Misteri Boeh Lara. Naskah hiasana Muhammad Encep Suparno. Panutur catur Wa Kumis. Pangreka sora Dery Sanjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produser Ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Misteri Boeh Lara. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Kacaturkeun isukna. Kira tabu salapan isuk-isuk datang tilu kasepuhan anu sarwa gagah. Tilu kasepuhan ieu daratang dumasar bewara ti warga masyarakat. Maranehanana teh nyaeta Kidalung anu umurna kakara 35 tahun. Tapi sanajan ukur 35 tahun, ieu Kidalung disebutna teh kasepuhan atawa meureunnan anu bisaan. Jadi ngoda keneh Kidalung mah. Awakna seseg, kumisna jalatreng, panon buringa sarta leungeunna digelang bahar. Terus deui nu kadua ngaranna teh Kiroheng anu umurna kakara 40 tahun. Ieu oge katembongna ngajago, suku jeung leungeunna digelang bahar. Sarta dina beheungna meulit kongkorong hoe nu make gagantel tulang maung. Ari nu katilu nyaeta Ki Bonar. Umurna nu ieu mah geus 50 tahun. Jadi ieu mah geus rada kolot, tapi sanajan kitu tanagana bedas keneh. Ciri mandiri Ki Bonar huntuna tongar jeung koneng, ari ududna padudan. Tak kitu kudu nyung dia aya 3 jawara, 3 kasepuhan anu daratang kadinya nyaeta Kidalung, Kiroheng jeung Ki Bonar. Sampurasun RW nepangkeun kuring Kidalung. Jawara kahot anu teu sieuneun ku sagala makhluk. Oh muhun Kidalung. Ti saha Kidalung uning ayeun di ieu keur ngabutuhkeun kasepuhan atawa jawara pikeun numpes kadoliman. Seur pisan na beja.
Tukang cincau oge apaleun. Entong salempang. Kuring baris yang harapan naon bae nu ngaganggu kampung ieu. Perkara hadiah eta mah teu peryogi di pikiran. Nu penting ongkos kuring diganti. Dahareun disayagikeun. Atuh di mana balik di bahanan. Kacurangan dalung gitu dah. Nya eta mah kumaha engke tina hasil padambelan salira. We. Ya kuring gerak bagiakeun ieu. Gerak taros atuh. Kuring ngaran kuring pun roheng. Nu boga ajian guntur geni waduk banyu rawarontek pancasona beraja musti beraja denta beraja bikalpa beraja lobatan jeung teluh baraja. Muhun kiroheng nuhun. Nah kiroheng masih kene sabeungkeutan sareng Kidalu. Tuh. Kuring mah tara biasa boga barat. Sabab sakumaha bae oge lobana musuh. Kuring masuk di sanghareupan ku sorangan bae. Saksian ke di mana kuring tarung pasti RW bakal colohok. Sabab gerakan kuring mah kilat siga petit. Nuhun kiroheng. Namun nu peryogi diemut. Rehna nu baris di payunan ieu teh bangsa jurig nyeliwuri setan minah rupa. Ngan sanajan kitu aya nu jagona nyaeta makhluk anu dijubah hideung. Entong hariwang salempang. Bangsa jurig oge bakal diganyang ku si roheng mah. RW ulah waka mayunan nu sejen. Ya kuring kibonar nu teu aya duana. Aduh, ieu mah geuning lamat nyariosna nya. Sanajan kuring lamat dina nyarita, tapi ulah hariwang. Duta Suara Karawang. Ku kuring mah jurig gigis ririwa lumpat. Setan bakal taat. Iblis kitu deui bakal muringis. Sing percaya ka kuring ngaran Bonar anu huntuna tongar eueuh duana. Oh, percanten sun. Nuhun ari bapak-bapak sayaga mah. Ta ayeuna kuring bade tumaros. Bade di mana tempat salira ngoding megat sareng ngintip para berhala teh. Oh, RW. Kuring Kidalung salaku jawara kahot. Teu perlu tempat siga kasepuhan anu salawasna ngacemprak di goah atau di tajung. Tapi kuring mah tempatkeun bae di lawang lemur anu mineng dipake asup ku musuh. Tak gitu. Oh. Janten Kidalung mah milih di lawang lemur. Oh, semuhun. Namina Kidalung atuh. Jadi aya paribasa can dalung tanpa eusi. Ade kuring mah dalung cukup ngeusi gitu dah. Tuh. Janten upami kitu mah atuh kumaha upami lawang lemur paliwetan wae atuh.
Margi lawang lembur nu mineng kedatangan nu dijubah hideung teh di lawang lembur palih wetan. Kek salira bakal dijapkeun ku barudak. Oh, mohon. Nuhun. Ngan ngoning kuring jaga ulah petot opieun jeung ududeun. Penting nomor hiji teh mah. Oh, ulah salempang ku kuring bakal diperatoskeun pisan. Dupi kiroheng kumaha? Di mana bade milih tempat? Kar kuring mah teu perlu tempat. Lamun penting kuring bere kabebasan pikeun ngider di kampung keur narung tik jeung ngintip musuh. Kudu rasaan kuring nu bakal pangheulana nyangkalak eta makhluk. Oh, kitu. Nyanya tuh. Roheng dilawan. Oh, nuhun. Lamun siang mah ki roheng tiasa reureuh di dieu we nya. Atuh lamun wengi mangga bae nguriling. Tangtos bakal direncangan ku sabaraha urang ronda supaya salira teu dicuriga ku penduduk di dieu. Kabantu salira sanes urang dieu kitu sun. Tadupi Ki Bonar. Di mana tuh kepala teh ditempatkeunana sumuhun kepala jaga kitu maksud teh. RW lamun Kidalung milih di lawang lembur sarta Kiroheng ngurilingan kampung keur kuring mah moal milih tempat nu haneuteun kitu. Nya dari lawang lemur jeung di jero kampung mah bakal haneuteun atuh. Tah keur kuring mah milih di sisi kuburan nu tepung wates jeung kampung. Kuring hayang langsung nyerek nu nyieun kaonaran di dieu. Ceki Bonar ngajago pisan sanajan ngomongna lamat laun. Tapi da kitu-kitu ge jawara Ki Bonar teh kasebutna teh. Kitu para kanca obrolan tilu jawara anu ngasongkeun jasana ka RW teh. Maranehna lir anu tepuk dada sorangan sarta samata-mata neangan perhatian bararea pikeun dirina kasohor. Jadi beda jeung tilu kasepuhan anu mungaran nyaeta Mama Saprudin, Ibu Hajah Maimunah jeung Abah Ebet anu bener-bener ikhlas pikeun ngabdikeun dirina ngoning numpes kadoliman. Atuh sabada merenahkeun tilu jawara ieu sorena RW kertamuan deui tilu jelema anu beda sifat jeung tujuanana. Maranehanana teh nyaeta Bohim, Dalim jeung Giman. Beda jeung nu ti heula-heula. Bohim, Dalim jeung Giman mah estu ngahiji. Maranehna rek nyumbangkeun jasa bari samemehna muji-muji RW jeung nyaritakeun kasatiaan maranehanana lir anu bener-bener rek ngabela urang lemur. Keur ngabandungan obrolanana urang titenan bae ucap-ucapanana eta tilu jelema kalawan DP-DP Bohim ngenalkeun dirina ka RW pokna teh kieu. Hapunten Pak RW. Rehna abdi tiluan parantos ngaganggu waktos ka bapa. Abdi pun Bohim. Anu ieu anu duaan deui pun Dalim sareng pun Giman. Abdi tiluan estu teu tiasa dipisahkeun jalaran memang kitu kedahna. Oh. Janten salira tiluan mah sabeungkeutan. Semohon.
semun abdi tiluan sabeungkeutan. Cek Dali milu ngomong, oh muhun atuh ari sabeungkeutan mah. Dupi maksad kumaha atuh ieu teh? Kieu. Sumuhun. Apaan Pak RW teh nuju pergieun mergikeun nu tiasa narungtik sareng newak nu ngaganggu kampung teh ya. Kitu Sun. Oh nya. Tah. Kumaha kasangeman sarida teh? Pak RW. Abdi tiluan parantos biasa nyerek makhluk bangsa naon bae oge. Gih. Boh juri gih. Boh siluman gih. Boh jin, boh jelema oge. Upami Pak RW percanten langkung ti 100 kali abdi tiluan hasil nguning nyerek anu karitu patut teh. Sanes heureuy ieu teh. Abdi moal bohong. Margi bohong teh pagawean jelema ka naon? Kacing. Sanes kacing kecing. Semuhun. Bohong teh pagawean jalmi kecing gitu. Leres Pak RW. Mali bulan parantos kalangkung mah abdi kenging tanda penghargaan ti Bapak Bupati. Demi abdi tiluan parantos hasil newak anak jin ti kamar pangkul manana Bupati. Waduh, hebat atuh. Sadadek giman. Jadi kungsi newak anak jinnya. Kumaha tadi tewakna anak jin teh? Oh, gampil pisan Pak RW. Ngebitan abdi tiluan ngintip indungna nu salawasna ngekepan anakna. Dajeng. Ta waktu indungna ini abdi tiluan langsung ngabalur awak ku arang, nyaku areng supaya awak jadi hideung. Geus kitu abdi tiluan ngadeukeutan anak jin teh ya. Eta anak jin yang ke abdi tiluan teh dulurna sabab pada hideung. Sabada caket langsung bae ditewak. Hei, batakal deh. Tangan kumaha lebah newakna. Apaan jin mah teu bisa dicekel ku leungeun. Oh, gampil Pak RW. Memeh newak jin dampal panangan dibalur heula ku babang bodas. Kakarang ngadengi bapak majen bawang bodas bisa dipakai balur, tur bisa digunakan keur newak anak jin. Asa kakarang ngadengi bapak, asa terpercaya kudu kumaha ieu jatuhnya. Pak RW numutkeun pengalaman abdi nalika masanten di negara Hawaii. Anu guruna bangsa jin keneh kenging naon teh? Kenging panerangan. Kenging naon namina teh? Panerangan yen Gusti Nu Maha Suci parantos nyipta 4 rupi bawang. Janten Gusti Nu Maha Suci parantos nyiptakeun 4 rupa bawang. Nya sumuhun atuh Pak RW. Lajeng. Kumaha? Anu kahiji, jih, eta bawang beureum. Dupi bawang beureum kumaha? Ieu bawang nyaeta keur nyarengan sayuran anu dipasakna digoreng. Hartosna bawang beureum mah raos upami digoreng. Lajeng salajengna anu kadua bawang daun. Ieu mah kanggo dipais. Pais naon bae upami nganggo bawang daun. Jih, nikmat pisan karaosna. Duta Suara Karawang. Dupi katilu bawang naon.
Nu katilu mah bawang kucai. Ieu maraos dianggo coel samel. Dupi kaopat. Anu kaopat nyaeta bawang bodas. Tah, bawang bodas mah khusus kanggo ramuan lanong. Jadi lamun bawang bodas dianggo samara, boh samara lotek, boh samara angeun eta kacida lepatna. Jadi bangsa tutubuhan oge gaduh pancen sewang-sewangan. Hebat Jang Bohim geningannya. Jadi eta teh hasil masantren di Nagara Habayi. Iraha ujang ka negeri Habayi. Cobi Kasim kuring uningakeun atuh. Semun. Jadi hasil masantren di Habayi eta teh. Abdi tiluan teh aya di Habayi teh 5 tahun katukang gitu Pak RW. Wah, bener-bener hebat atuh ujangnya. Bapak jadi penasaran hayang nyoba jajaten ujang tiluan. Cing cobian bae atuh engke wengi mah nya pikeun alungtik. Anu geus nyieun kaonaran di ieu kampung. Maksud teh di lemur bapak gitu tah. Nya mangga teh teuing atuh eta mah bapak. Namun aya syaratna eta teh. Loh. Syarat nya sumuhun atuh. Nah, make kudu jeung syarat-syarat sagala rupa Jang. Hor. Ari bapak. Ieu. Ji, sagala kajadian nu aya di jagat ieu tetep aya syarat-syaratna. Nu teu nganggo syarat mah bohong ngaranna eta teh. Nah, maka jeung sebut bohong sagala rupa. Mangga bae emut. Manusa sareng sakumna makhluk anu kumelip di alam dunya. Lahirna ka dunya teh aya cukang lantaranana atawa pasaratanana. Nya eta syaratna teh atawa cukang lantaranana teh indung jeung bapak. Eta keur satiap makhluk anu kumelip di alam dunya. Kitu. Salajengna kitu deui perkawis teu damang atawa maot pisan. Sanaos eta ditangtoskeun ku Gusti Nu Maha Suci, tetep bae keur dina jaman kiwari mah aya cukang lantaranana. Tah. Janten syarat teh sami sareng cukang lantaran. Kitu. Gening aya para kiai atawa ulama anu ngan sakadar ku ngadua langsung diijabah. Teu kudu make tarakah jeung torokoh. Hartina teu kudu aya syarat nanaon deui. Cobi kumaha eta? Rupina bapak hilap. Yen doa teh salah sawios syarat. Nu gadua, anu saum, anu salat, eta teh syarat keneh Pak. Apan syarat teh rupi-rupi kitu tah. Cek si Bohim kawas nu heueuh be atuh. Keur jelema anu atah-atah mah obrolan Bohim sapara kanca bakal dianggap hebat. Cing. Naon atuh syarat anu dipenta teh Jang Bohim? Tah. Syarat anu kahiji keur pikeun abdi midamel eta pagawean nya eta kedah aya bakakak hayam hideung jagona. Bakakak hayam hideung jagona.
nya sumuhun lajeng sangu beureum sarta nganggo sambal jahe. Ieu hayam sareng sangu teh baris diriung ku abdi tiluan. Ulah kacampuran anu sejen. Kedah mung ku abdi tiluan bae eta dihekak eta antawis hayam maka kaki deung nyagona sareng sanguna. Hebat deui wae eta syarat teh. Matak wareg atuh jigana Majang Bohim. Hayam jago hideung ku tiluan puguh we matak wareg. Matak nikmat sigana mah. Pak RW, ieu sanes heureuy. Tapi memang kedahna kitu. Upami eta daging hayam nyesa boh tulangna boh dagingna ieu nanakeun kaonaran moal tamat-tamat saumur-umur. Tapi lamun seep sareng tulang talengna sabengi oge nu nyieun kaonaran teh bakal katewa. Ceuk Dalim milu nyarita. Oh gitu. Jantan kitunya. Ya sumuhun Pak RW. Nah eta tulang hayam teh dituang deui ku ujang tiluan. Dina syariat namah kitu. Memang siga abdi tiluan anu ngadahar teh tapi sanyana mah karuhun. Nu mawi tulangna oge bakal digarap, bakal digares kitu tah. Hebat deui wae atuh mun kitu mah. Bapak jadi penasaran. Pak RW, aya keneh Pak. Naon deui Jang Bohim? Perkawis janji Bapak nu bade maparin hadiah. Kedah disebatkeun jumlahna eta teh. Oge kedah dijagrageun kitu tah di payun sim kuring. Tah. Perkawis hadiah mah rada kabotan Bapak teh ari kedah disebatkeun jumlah nama sareng kedah dijagrageun mah. Cih. Naon margina eta Pak RW? Ari margi anu ngiring ngepung anu ngaganggu kampung teh sanes ujang bae apanan. Tapi aya deui anu sejen. Jadi jumlah hadiah eta mah gumantung kana kaparigelan anu narewakna. Jadi jumlahna teh dumasar pagaweanana. Kitu deui perkara dijagrageun ieu bakal ngundang kacuriga kanu sejen. Jang Bohim, Jang Dalim, oge Jang Giman. Anu ngiring ngepung teh parantos aya genepan. Jadi meureunan jeung ujang teh aya 8 urang. Sing percaya bae aya mah ka Bapak. Tah anu unggul mah pasti aya hadiahna. Ya, cenah naon atuh. Eta bae bakal kakayam jago hideung sareng sangu beureum katut sambal jahe laksanakeun kitu tah Pak RW. Ceuk Giman mereka cenekan. Kulantaran rada penasaran sok sanajan kurang percaya akhirna Pak RW nyanggupan oge. Sarta narima kana usul Bohim sapara kanca. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Sareng sena ngatur para kasepuhan anu rek nyerek makhluk-makhluk anu geus nyieun kaonaran di kampung. Pak RW ngahaja nyamperkeun bojona nu harita keur guntreng jeung anak tunggalna nyaeta anu namina Nyi Asih teh ya. Ibuna, kumaha Bapak? Non kagok borontok kepalang caramang.
kagok boborot ieu mah. Hayangnya orang anter pasaratan anu diajukeun ku para kasepuhan teh. Nu penting sagala kaonaran di kampung ieu gancang tamat. Asa geus jengkel Bapak mah teh lah ngadange kariwuhan-kariwuhan di ieu kampung teh. Bapak, heran ibu mah. Nah heran kumaha ibu? Geningan ari Mama Saprudin, Ibu Hajah Maimunah sareng Abah Ebet mah henteu nyesahkeun asana teh. Da aranjeunna mah henteu nyuhunkeun naon-naon. Atuh Ki Dalung, Ki Roheng jeung Ki Bonar sanajan manehna menta dijamu rokok jeung leuteun katut sapuranya katut tuangeun oge. Asa teu ngariweuhkeun ka urangna teh. Da eta mah geus biasa tur ngan sakadar ala kadarna deui. Tapi apa nu ngaran Bohim, Dalim jeung Giman mah make hayang bakakak hayam jago hideung sagala rupa. Sigana eta mah kasepuhan anu kalaparan apanya apananya ieu mah. Keun bae. Sugaan be atuh ikhtiar keur ngepung jurig teh hasil tur mawa aman ka kampung urang. Nya abdi oge kitu emutan teh. Ngan ieu keur hadiahna. Nah kira-kirana parantos aya abdi mah salempang kawibirangan ieu teh apana? Tah. Perkara keur hadiah mah Bapak terek badami jeung Pak Odang maksud teh. Oh, da ngadelekeun waraga ti Bapak Wungkul mah atuh da. Atau tina kas RW ada pemenangan kacumpon atau keur hadiah teh ngan heueuh nyeta edas ceuk beja Pak Odang nya Pak Odang teh can balik keneh wae cenah ayeuna teh. Nah kamana leosna atuh cenah nya. Bapak Kumaha nyi? Nya sih numutkeun wartos ti Ibu Omas Pak Odang angkatna teh sareng Amung anu sok milarian barang loakan teh ya. Tah teu aya na ti bumina teh parantos 5 dinten sareng dinten ieu. Padahal tadi nama moal kulem saurna teh. Nyi Asih mairan. Bener manehna teh geus lila eueuhna teh nya. Nya ari kituna bapak teh muji kana tekadna mah. Pak Odang bener-bener hayang ngabongkar kasang tukang makhluk nu dijubah hideung teh ya. Akhirnya Bapak rek tumanya ka hidupnya sih. Kulantaran hidup mah geus sasobatan jeung Roni, tang tu bakal apal kana sanes kara rengkak paripolahna Roni. Tah. Naha nya kira-kira na nu dijubah beureum teh Roni? Abdi kirang yakin, Pak. Leres harita manehna maledogkeun kembang campaka bodas ka abdi. Tapi sahanu terang eta mangan sakadar miceun salasah. Sangkan urang nuduh Roni kanu dijubah beureum teh ya. Nah saha atunya bet asa ararane nu saurang dijubah hideung, nu saurang deui dijubah beureum. Nah naon maksudna atuh? Maranehna ngadon marubusuhan tur tarung di wilayah kampung urang. Anu ngabalukarkeun di urang loba juri. Ibuna ari jurig mah ku gara-gara kuburan dibongkaran kudu make jubah hideung. Tah kitu tah. Jadi ku pagawean manehna teh urang lemur jadi kaganggu kating trimanana, kaganggu ketenanganana. Bener, abdi oge apal. Jurig mah ku gara-gara kuburan dibongkaran. Tapi eta sadayana apan gara-gara nu dijubah keneh. Cek Ibu Dewi bari keruung bangun wargah nyang hareupan peuting atuh. Duta Suara Karawang 103,2 FM.
RMG Production gawe bareng jeung radio jaringan RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Misteri Boeh Lara. Hujan heseraatna marenga jumerit batina maseuhan perihna gering nyeri kupatina. Hujan tembong orotna kemana nyakudu milampat kesahanya nanya gesan muntangnya lindu. Misteri Boeh Lara. Naskah hiasana Muhammad Encep Suparno. Panutur catur Wa Kumis. Pangreka Sora Dery Sanjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produser Ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya wilujeng kantun. Kita suara